tetanggana teh pasantren dek dikumahakeun ka dituna masa depan. Sia mikiran anak aing. Anak sia pikiran. Masa depan tas dikubur da kumaha anak sia. Wari jadi insinyur beres teh jadi insinyur anak sia. Teu kabita aing mah ku insinyur anak sia. Jageninganan kos karara itu sia. Anak sia jadi insinyur beta mobil potongan besi sagar potongan semen. Daya aing lah geus. Depan eksin ka mana saya udah ke akhirat mah. Geus bye bye. Wah. Beja ka anakna mondok bae. Bah, mondok mah teu boga ijazah. Ulang ngarapkeun ijazah. Geus pokona mah dahar teu dahar pokona mah mondok urang mah geus. Lain kitu bangke ka hareup bae ulah mikir ka hareup. Pokona sia mah mondok bae deukeun tuh. Geus parareh mah tuh kabeh hererese kan. Tuh bah marondok. Disengsirikeun ku tatanggana. Sacablakna sia jeung serikeun. Moal diajian sia ku aing. Ye pada juga dinya dia tuh. Ya Allah, ya Rabbi.